Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Dedeh Kurniasari, Program Pendidikan Bahasa jeung Sastra Daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan semester 3. Dina video ieu abdi bakal medarkeun ngeunaan definisi jeung fungsi fokus kai presentation. Pikeun minuhan salah sahiji tugas mata kuliah Bapak Ahmad Fajri Lutfi MKom dina Pendidikan Bahasa Sunda berbasis IT. Definisi dan fungsi fokus kai presentation. Fokus kai nyaeta salah sahiji software anu digunakeun pikeun nampilkeun bahan presentasi. Aplikasi ieu dirancang supaya pengguna bisa ngajieun presentasi animasi anu interaktif ngeunaan sababaraha topik. Aplikasi ieu oge ngandung metode drag and drop pikeun ngagampangkeun nyieunna media presentasi. Aplikasi ieu mirip aplikasi PowerPoint, ngan leuwih menarik deui tina segi penampilanna. Fungsi fokus kai nyaeta sarana pikeun ngajieun media presentasi anu mangrupakeun animasi interaktif. Kulobana fitur nu aya dina aplikasi ieu contona aya gambar, teks, audio, video, jeung slideshow ngajadikeun fokus kai leuwih interaktif, imajinatif, jeung kreatif dina proses ngajieunnan bahan presentasi. Sakitu anu kapiatur, kirang langkung nanyuankeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.